jana nu galau nu patah hati teu deui kendang-dang acan. Nah aing ge jambu beaknya lapar wae. Kayaknya penasaran sih Mas teh mangkat mana nya eta kamari can jelas gara-gara si Baron ya. Mah kudu di interogasi si Baron, tanya ke si Baron aja mah. Masalah ah. Jangan ke si Barona. Aduh, aing mah. Di warung bicioh kunaon tutup deui. Aduh. Lapar di beuteung teh. Soalna ieu warung hiji-hiji lalu bisa dianyukan kudek ye nu lain teh merek. Aing. Hasil mah udut itu jeung ngopi. Oh, kopi-kopi acan. Lapar. Aing kudu neangan mangsa ieu mah ya kapaksa ya. Be bisa meuli kopi jeung udut. Mana? Lapar, mesti lapar. Kabeneran ya aya mangsa. Geningan pucuk dicinta maupun aya sia teron aing neangan. Emang aya naon sia neangan aing senarian amat. Boga udutnya maneh? Aya. Mana ning teu ngudut eta bibir kagaring kitu Aya pi ududeun maksudna. Moali lagi meunang aing mah udud. Kieu aing teron aya perlu euy. Tuh, pan cek aing ge pi ududeun datang. Teu percaya ka aing sia mah. Kenal? Ini udah tuh ame genah ngobrolna heuh. Ya, terserah eta mah. Udah delang pusing garing eta kamu. Mung sih sabarana mah aing teh ngan teh paksa lah yang. Naon cia senarieun? Nanya kamari si Mas ka mana atuh? Oh, sia mah mere udud ka aing teh baru kan hayang nanyakeun si Imas doang nya supaya ngabejaan. Pan aing teh aduh bener-bener bogo aing nepi ka hese sare hese modal seteuing atuh ka si Imas. Amit ari sia kitu-kitu teuing. Bucin sia mah. Ada sia jomblo. Teu boga keneh wae. Tapi heuh sih. Tapi aing mah pri jelemana. Bisa ka itu bisa ka dieu bebas teu cara sia. Tinggalkeun ku awe hiji kos hayam katetelo muyung we. Pan aing teh cinta pertama aing teh karakasaan cinta teh. Utah aing mah ngadengen lagi. Masuk utah. Teu lucu sih ah. Saya nonton loba carita antir baturang ka si Imas. Hari aing mah bisa wae. Ngan aya 3 pasal ieu teh 3 perkara ieu. Hiji Motor aing eueuh bensinan. gampang aya nanti Naon gampang aya teh? kan aing teh geus hasil tadi nu ngarorompong ngalaan eta betul aktual lumayan lah jeung tambah-tambah uduna. Penting halal ieu ron. Kadua aing lapar. Tenang yang makan naon. Eta dihareup aya bakso anyar. Gampang aya naon hiji deui sok. Katilu aing teh boga kuota euy. Aing teh yang nonton TikTok di dieu teh. Oh no. Beungeut serem tapi TikTok kan aing mah. Pan keur ngetren eta teh TikTok teh, sia mah teu gaul sih teu boga HP. Nah, jogetna kieu gitu. Nah, gitu. Sia ron beungeut serem aing mah engge sieun. Kalakuan kos kucing. Terus lah anter lah. Kaina. Ayo we. Sing hujan steng kieu mah. Tapi bensinan heuh. Gampang. Ayo kita berangkat. Ecet motor aing coba cabak di Ieu naon sih? Didinya daguan. Kamu deket-deket.
make lah. Saya nu kurang euy. Kurang naon teh? Ayeuna kan keur zaman corona ieu virus anu mematikan. Di hareup loba razia masker, saya kudu make masker. Dinya ge henteu. Oh aing mah pan aya ieu kerjaan masker. Aing make naon atuh? Naon nya? Kala kedeung ku aing pangneangankeun. Atuh, ame aman. Make naon si do ceritnya? Soalnya lamun teu make bahaya ayeuna mah bisa katularan. Wah, aing. Naon ieu? Lalai. Ubi cio juga na ieu badag gitu bagoy. Wow. Ieu we ku aing ieu. Iya, ya ku aing dibikeun cenah jadi masker ku manehna. Aing naik teh naik kudu make. Celila ini bunyi manten itu. Ya, pake. Nah, naon eta maron lain masker atuh. Lah sabisa-bisa we jadikeun. Ayo embung ah. Sia lamun embuk ku aing mah dianter lamun teu make neuk ke dirazia di hareup. Aing mah ieu mah saha atuh ieu mah. Pake. Dugi cio soalna kadang sih. Anjing kieu mah. Nah, nyarlap kieu aing mah kos koneng-koneng kieu aing mah ron embung ah. Gak aku aing mah dianter asa. Aing mangkat aing sorangan kasih Imas. Aing ka pas aing mah make. Arek kapang si Imas moal. Ayo lah buru-buru lah. Dah buru. Gancang eta pake heula. Naik heula atuh. Teh. Aing mah kieu ieu mah Itu rapet-rapeting belah tukangan, baju sing jauh, jaga jarak, jangan tuh. Physical distancing. Oh, sameter kuduna. Heeh. Oh, Cuma ceklat. bangsa atuh kieu mah, Ron. Aing mengalir Ron aing Cicing atuh, goyang-goyang we min. Pak iya aduh aing halangan pan. Nu penting make masker. Heula buru lah. Si Mas aing pagi. Jauh. Aing ngepau siapa mau makan teh. Non. Depilin. Tepak tepi. Aing make masker heula, bahaya ieu bisa dirazia ku bapak polisi. Aing ieu mau dirazia moal. Makin kieu. Wow. Yang penting make masker. Oh, atuh lah heulah. Ieu gara-gara corona ya jeung hetekeun salarea aing mah. Tapi yakin nih sedikit meureun oh. Amin. Salah. Jauh. Oh iya jauh Ran. Nepi turun. Mana ini? Turun heula. Gimana, Ron? Ongkosna heula mana ongkosna? Iya, aing mah. Ongkosna heula. Tapi acan geura. Heeh, ongkosna heula buru hujan ieu. Mahal 5.000. Ah, sia mah. Mah hiji bensin heula pan eta mah. Kamari aing anter kur tepi dieu. Ai teu nama teu nyaho deke hampura. Aing mah. Berarti kuota jeung sangu moal nya. Tenan ngaceu ulah milu balik. Aing milu lah, Ron. Ih, ulah milu wae lah. Milu atuh aing Coba jadi pepanggil. Cuma aing meang ka mana atuh? Enggak aya lagi mah. Aing mah. Muka atuh. Oh, beho aing. Jet. Katanya keluar duit aing gagap boro mah. Lapur we si Imas teh ka panggi.
Aing sebenarnya namanya nyaho sih, ngan mau lah ngebejaan. Wah, pasti duit wae kayak lah usaha deui atuh. Atuh, oh. Kudu sing gede duitna. Ini saya balik lah. Pusing aing ah. Terus yang itu balik ah. Aduh. Wih. Asal siapa budak kelo? Wih. Kuat sih eta sapanjang jalan makin nu kieu. Mau dibawa tangi ieu ih. Ayo. Tapi lumayan, menang duit goceng. Bisa beli kuota ajang nonton TikTok. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para subscriber. Akhirnya kami dapat berhasil mencapai 1000 subscriber untuk malam ini. Nah, makanya kita ngaliwat ya, hitung-hitung syukuran buat 1000 subscriber kita. Pokoknya terus dukung kami, terus pantengin channel BS Budak Sunda karena Budak Sunda Hadesan.